Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina ieu kesempatan urang sadayana tiasa deui sasarengan ngaos kitab Sapinah Sate Acan dilajeng simkuring nyuhunkeun heula nida dihapunten bilih mangke kapayuna dina ngaos seueur lepatna atanapi ngahartosanana kirang tepat mangga dikoreksian wae supados janten ilmu kanggo urang sadayana khususna kanggo abdi anu maos ieu kitab. Mangga urang sareng deui lajengkeun hanca anu salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu pasal sahiji. Aqalu haidi ari saeutikna zaman head eta yauman walailatan sapoe sapeuting. Wa ghalibuhu jeung ari galibna zaman head eta situn aw sab'un genep atanapi 7 poe. Wa aktsaruhu jeung ari lobana atanapi kaseueuranana zaman head eta khamsata asara yauman 15 poe. Bilayaliha jeung peutinganana eta 15 poe. Aqalu tuhri jeung ari saeutikna zaman suci eta bainal haidataini antara dua haid. Khamsata asara yauman 15 poe. Wa ghalibuhu jeung ari galib-galibna zaman suci eta arba'atu wa isruna yauman 24 poe. Aw salah satu wa isruna yauman atanapi 23 poe. Walihada jeung henteu aya batasna naon li aksarohu kanggo zaman suci. Aqalun nipasi ari saeutikna zaman nipas eta majatun aya anu ngahartosan sagejrotan aya oge ngahartosan sakecret. Wa ghalibuhu jeung ari galib-galibna zaman nipas eta arbauna yauman 40 dinten. Wa aktsaruhu jeung ari loba-lobana zaman nipas eta situna yauman 60 dinten. Paslun ieu pasal bade mertelakeun paunduran salat. A'darus salat ari paunduranna salat eta isnani aya 2. An-naumu iji kusabab sare wa nisyani jeung kaduana kusabab poho. Bahas ala kadarna sakedik. Di dieu disebatkeun saeutikna zaman haid atanapi saeutikna waktu haid nyaeta yauman sapoe walailatan jeung peutinganana janten kanggo batasna saeutikna haid teh nyaeta sadinten sawengi eta haid sapaling saeutik-saeutikna. Dan istri upami aya anu kaluar haidna kecelakaan atanapi waktosna ieu diantosan heula sadinten eta. Wa ghalibuhu jeung ari ghalibna ari ghalib di dieu nyaeta kabiasaanana kaumumanana zaman haid atanapi kaumumanana waktu haid. Di dieu disebatkeun situn aw sab'un nyaeta 6 hari atanapi 7 hari. Nya di dieu situn aw sab'un. Wa aksaruhu cenah ieu ghalibna tadi. Jadi ghalibna mah situn aw sab'un 6 atanapi 7 dinten. Wa aktsaruhu jeung ari lobana zaman haid eta khamsata asara yauman 15 poe bilayaliha jeung peutinganana janten kanggo seseueurna haid nyaeta 15
hari 15 malam. Upami lewat ti 15 hari 15 malam eta kagenep belasna sareng kaituna sanes head eta mah kalebatna darah istihadoh atanapi darah panyakit, maka tetap orang wajib ngalaksanakeun netepan sareng nu sanesna saum sareng sajabina sok sanaos masih keluar darah. Intina upami tos 15 dinten masih kene keluar darah eta sanes head gitu panten eta mah darah panyakit. Diulang sakedik deui saeutikna waktu head nyaeta sehari samalam. Kabiasaanana atanapi galibna nyaeta 7 hari atanapi genep hari atanapi 7 hari. Sareng pang seueur-seueurna waktu head nyaeta 15 hari 15 malam. Lewat tidinya sanes lebat kana head tapi gak lebat kana istihadoh. Aqallut tuhri ari saeutikna zaman suci eta bainal haidotaini. Janten zaman suci mah atanapi sucina hiji istri mah antara 2 head gitu. Nya di antara 2 head. Tinu head anu hiji eureun kana head anu datang. Jadi disebatkeun khamsata asaro yauman 15 poe cenah gitu. Nyawa golibuhu da kan tadi headna 15 hari janten dina sasasi misalnya 30 hari ta anu 15 hari berarti eta antara head anu kanu head deui 15 hari eta zaman sucina. Wa golibuhu cenah jeung ari golib-golibna jeung ari kabiasaanana zaman suci tinggal eta kebiasaanana head anu tadi teh kabiasaanana zaman suci mah jadi disebutkeun arbaatu wa isruna yauman nyata 24 hari. Galib tadi teh 20 genep berarti amun headna galibna genep berarti bersihna sucina 24 hari. Nya kitu deui lamun 7 hari disebutkeun aw salasata wa isruna yauman atanapi 23 dinten cenah bersihna teh berarti upami urang headna istri 7 dinten berarti bersihna 23 dinten. Wali hada cenah jeung teu aya batasna naon li aksaro kanggo kaseseueuranana eta zaman suci mah upami teu head mah suci we teras gitu pantennya. Salajengna saeutikna zaman nipas. Ari zaman nipas mah saeutikna teh sakecretan aya oge nyebatkeun sagejrotan. Ari galibna atanapi galib teh kebiasaanana eta arbauna yauman 40 dinten nipas teh cenah nya. Mun seueurna teh wa aksaruhu teh seueurna zaman nipas mah situna yauman 60 dinten. Upami lewat 60 dinten eta entos sanes darah nipas tapi darah panyawat. Salajengna darus shalah panguduranana salat enten kieu. Salat teh kan teu tiasa ditinggalkeun, tapi urang henteu jadi dosa lamun salat eta katinggalkeun teh aya panguduranana atanapi aya alesanana. Hiji kusabab bobo disebut an-naumu, hiji kusabab kaboboan atanapi bobo atanapi sare. Lamun urang pohona nyaan kusabab sare bisa urang sanes henteu salat. Jadi waktuna salat teh pas urang gugah gitu. Misalkan duhur urang teu netepan gara-gara kaboboan nu asli kaboboanana pas gugah urang entos asar gitu. Tiasa netepan duhur dina waktu harita itu janten eta waktosna. Nu salajengna wanisyani cenah jeung anu kadua nama kusabab poho urang teu salat. Jadi waktuna salat mana cenah waktuna salat mah dina pas waktuna inget we gitu. Urang poho henteu salat asar jeung salat maghrib pas inget urang can salat asar maka netepan salat eta asar kitu panginten. Mudah-mudahan aya mangpaatna
Paslun salajengna pasal surutus salat nerangkeun salat wallahu salatna salat wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan